abdi rek nanya ka ibu-ibu, ibu salat dohor keur moe ranginang kaayaan ceulem cek pikir urang asana sabet salat moal waka turun hujan cek pikir urang kakarak menang 2 rakaat salat dohor keur tahiyat awal ari breug teh hujan kira-kira salat dikebut henteu salat dikebut nepikeun ka tahiyat lain maca tahiyat kalah ka maca doa iftitah kerok eta salat begitu beres salat langsung mukena diudar dialungkeun eta mukena kana meja makan asup tamu kena kana sayur tuluy lumpat keluar padahal samemeh make mukena teh teu make daster keluar ti imah make kutang ngungkul katingali ku tatanggana eta si ibu eta tiraha edana bener teh Bu geus kitu si ranginang disuhun lumpat ai keur lumpat handap teh aya cangkang cau teu kagokna teh mincak cangkang cau geblug teh murag ranginang ngararah celeng hancur eta salat gara-gara ranginang